magpiroh ari magpiroh teh ayeuna meureun urang teh salilah hirup garang-garang mah usaha hirup kumaha punya yakin meureun keunang usaha ujar cendewek oge kadituna Romado dona dopu ke ujung ari dopu hartina berlipat ganda mata alhamdulillah ujung tepung dina bulan suci Ramadan ieu urang salarea teh jadikeun kasempatan ujar utawina dina kahadean ujung pas kadipur hewan teh ujar berlomba-lomba dalam kebaikan teh di ujung diajar ngarannya ke ujung diajar gerak kayaknya nyarokon meureunnan hartina Ramadan teh ngabagar tadi meureun hartina urang teh pan puasa ujar puasa teh hartina nahan lapar tina dahaga tina naon haus jeung naon eta teh lapar nya ujar di tina eta teh tina hirup matahari dugi ka hartina nya mata singkaruan ujung diri ka nya matahari poe masih naik ka jalan di warung makan diri kumpul katingali di warung makan si eta cokor mah ujar agaratung segar tape istilahnya kebaik ujungnya eta mah amal-amal pribadi sewa-sewa dana singera ge urang teh pan muslim ujar dina muslim teh geus netelakeun katerangan teh yen puasa teh geus hukumna wajib ujung eta mah cililih ujung eta mah wajib atuh kabeuki silai eta mah wajib sakumaha netelakeun firman pangeran ujung Quran surat Al-Baqarah kitu nya ayat 183 nerangkeun hei jalma-jalma nu ariman diwajibkeun pikeun aranjeun puasa sakumaha jalma-jalma saacan aranjeun supaya aranjeun teh takwa kane lain tahu geus takwa teh takut sama yang tua di ujung kades ya kudu salah hati lain kakang si lain gitu cus naka di ujar urang suci dari di Garbis TV tawis ieu teh TV lokal ujung netelakeun meureunnan hartina lokal teh di dalam negeri mata meureun mumule budaya nu aya di urang ya ujar nya maka doakeun ku salarea mudah-mudahan atuh ieu Garuda TV teh sing mengudara nya ujung sing jaya hartina meureun Garuda teh terbang tinggi ujung kakang sila itu kan di ujung ya naon sih sahur ada sahur milakirnya itu oh di sahuran sudah di sayuran bapak aduh lain ya era DWK isu kita Garbis TV guru rada kaset mata kita bu kayak mandiri boni gula dari kasau dari disebutin dari nyanyi eta kayak aya warna naik pakai jahe pakai lada samui pakai kunyit pakai jahe
sia hampura baik teh urang teh parek bayunan sasi saung salaku anak teh heueuh pan indung tunggu rahayu bapak kakak darajat artina berenang keselamatan kebahagiaan kesejahteraan lamun ridho tu jadi kon ya kagitu sabab cek katerangan oge ridhollahi biridho walidaini ai ridho Allah teh kumaha ridho kolotna maka kudu meta hampura Pak hampura abdi syukur lejan amun aya si gede milik geus si lain cu amin eta geus siap bersama ngan bapak we sasara mah aduh hampura we hampura selalu sampai itu ampun resep bapak kita tutup bang we gitu aduh diberi puasa syukur lain orang bapak ieu diberi puasa teh tinggal kahakanan anak itu bapak aing pajar gema eta lamun barang dahar teh dicampur jeung esen esen berarti musuh aduh ampun Pak hampura Pak selain cakap diutak teh deui cik ampun ulah ya Malaysia kurang terbaik hari 4 bulan puasa kita kalau teh dulu ini hari rumah hampura kita kalau teh dorang aku sudah isi rupakeun nah dah kuring mati kamari geus meta hampura da iraha hampura eta kuring mah teh kopeah leungit ge teh da dina mobil leung-leungan wae atuh heeh aduh ampun tarawehan teh kuring mah teu make nanaon kewe nya tapi nu penting mah hate we nya cu lain mah geuning babeh ya amun jan hampura abdi Pak kalau di hampura silain deui hampura ka bapak teh meureungan udawala teh karek nepi hungkul adabna wungkul kana jadi kolot teh ayeuna tiap ukur salam we wungkul ai akhlakna mah henteu nah kumaha deuleu nyata ieu dicapekeun bapak teh meureun sok ngomongkeun nah kumaha deuleu nya ridho dewe bapak genuting aduh sugan teh ulun brother gitu kumacakeun alhamdulillah tinggal aing cek-cek ieu di dunia tuh lain sakumaha codak oge ari ka senteran lampu ngasih kula cek kuring nepi ka glowing kitu hampura brother ieu teh lain kuring teh di mana ieu teh ieu teh di tipis-tipis eta naon teh garbis keke kulit asa ngadenge tapi garbis tipis teh Garuda lain teh Garuda teh garbis tipis Garuda pisan nyaho mane pisan pisan teh lamun urang rek belok pake pisan lampu sen berarti sia jauh-jauh ka dinya tuh nyata kampung we ka mana we nya sabe ka mana teh bayi ngabuburit eta jeung ngabuburit pancaritana ge naon menyambut bulan suci acan di Ramadan acan banyakan tuh tadi paling jangan sebut era di Sipura Supipi alhamdulillah dawati di segala gitu si bungsu tak karunya tak kabawaan wae teh tiap nambeuh teh Cing bareng sate sapi atuh. Ari datang teh kudu ngarako
tadi kakolot ieu ge geuleuh aing. Dulu itu ilah eta kakolot sih teh. Ridho Gusti teh umat ridho kolot sih kan. Udah. Make cenah ridho tingkir patut geuning aing main PS